Agama Muhammad dibutuhkan keur nyeboran taneuh Jawa nu geus lila garing. Kabeh jami nu aya di alam dunia kudu nampi kana ajaran Muhammad. Naon margina tos disetting keur rahmatan lil alamin. Amun ditampi teh bakal jadi rahmat keur jalmi salam dunia. Benten jeung agama nu dicanaku Nabi Isa eta mah keur Bani Israil, benten jeung agama nu dicanaku Nabi-nabi Sunda ya eta mah keur nu aya di Pulau Jawa gitu. Benten jeung agama-agama Hindu eta mah keur orang Hindustan, benten jeung agama Konghucu eta mah keur orang Cina, tapi agama Rasulullah mah pan kanggo rahmatan lil alamin gitu. Naon margina panutup risalah teh dititipkeun ka anjeunna gitu. Mata pang sampurnana gitu ya eta teh pang naon lengkepna gitu. Dan lain sebagainya nu janten mukjizat tina kitab Quran gitu. Kedah nama nampi kana ajaran Muhammad teh lain pindah gitu. Pan benten tepi antawis nampi ajaran Muhammad jeung pindah kana ajaran Muhammad. Pami ngampi ajaran Muhammad agama teh anger hiji kan ngan risalahna dilengkepan ku risalah panutup nu dicana ku Rasulullah gitu. Tah ari ngalih kumaha kesana agama karuhuna teh geus salah pindah kana agama anyar nu bener tah tidinya cikal bakal matak saur sabda alon tumuan gitu tipoe ieu kaharep agama bakal jadi sumber konflik lewas we angkat can kantos sumping deui ngurus deui tutunggul jati kan anjeunna nyarios tungguan 500 tahun kaharep gitu bakal ayat turunan anjeunna nu balik deui ngajarkeun benerna beragama gitu maksudnya. Magana abdi diwanti-wanti ku para guru teh ajaran Sunda nu masih keneh saluyu jeung Quran jeung hadis umat kudu dipake. Ajaran Sunda nu geus teu saluyu jeung Quran jeung hadis umat ulah dipake. Pan kitu ti karuhun-karuhun Sunda ge nyebatkeun teh umat akhir zaman umat nu bakal jadi saksi tutupna lalakon agama teh kawitna hiji ditutup dina kaayaan hiji deui bari jeung nu memahami dan menyikapi agama hiji teh ngan saeutikan